Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng Ibu dina pangajaran Basa Sunda materi kadua nyaeta warta. Kumaha barudak daramang? Mudah-mudahan urang salawasna aya panangtayungan Allah Subhanahu wa taala ya. Urang lawan pandemi Covid-19 ieu mudah-mudahan enggal sirna di muka bumi supados urang tiasa tepang deui di kelas. Amin. Satacan Ibu ngadugikeun materi, Ibu bade ngadugikeun heula kompetensi dasarna nyaeta tilu titik dua mengidentifikasi struktur teks dan aspek kebahasaan teks warta atau berita. 4.2 mengekspresikan teks warta atau berita dengan memperhatikan irama atau tempo, artikulasi, dan lentong kalimat. Tujuan pembelajaranna, setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan teks warta serta dapat mengekspresikannya. Naon anu disebut warta teh? Barudak, warta teh nyaeta katerangan atawa beja ngeunaan hiji kajadian atawa hiji hal anu ditepikeun ka balarea ngaliwatan media massa. Boh media cetak sapertos koran jeung majalah, boh media elektronik sapertos radio, televisi, jeung internet. Dina intina, warta teh dijieun dina wangun tinulis. Sabab anu ditepikeun sacara lisan oge ari dasarna warta dina wangun tinulis. Anu matak anu nepikeun warta dina radio atawa televisi disebutna macawarta atawa berita. Henteu sakabeh kajadian atawa hal pantes dijieun warta. Kajadian atawa hal anu bisa dijadikeun warta upamana eta kajadian atawa hal teh dianggap penting pikeun dipikanyaho ku balarea atawa eta kajadian atawa hal teh dianggap bisa nyumponan kapanasaran balarea. Naon wae ari unsur warta teh? Barudak, unsur warta teh nyaeta aya nu disebut 5W jeung 1H. Nyaeta who saha, what naon, why kunaon, where di mana, when iraha, jeung how kumaha. Sanajan kitu, dina emprona mah sok aya anu ngamuat 4 atawa 5 unsur 5W jeung 1H bae dina wartana. Teu nanaon, asal nyumponan pasaratan pikeun disebut warta. Leuwih jentrena mah soal 5W jeung 1H ieu urang pedar dina bagian pangajaran nulis warta. Upama ditilik tina adeganana, warta teh diwangun ku puhu warta jeung eusi warta. Bagian puhu warta ngebrehkeun inti atawa poko-poko dina sagemblengna eusi warta. Ari bagian eusi warta mangrupa wincikan atawa katerangan tina inti warta anu aya dina bagian puhu warta. Anu matak upama urang hayang nyaho inti jeung jejer tina hiji warta, baca bae bagian puhu wartana. Puhu warta teh mangrupa paragraf munggaran dina warta. Tah, ieu aya salah sahiji conto warta anu judulna Kareta Anjlok di antara stasiun Manggarai Sudirman. Mangga dibaca sasarengan. Mangga. Kumaha barudak? Atos paham teu acan?
materi ngeunaan warta teh? Tah upami atos paham, urang teraskeun kana materi nulis warta. Nuliskeun warta teh sarua jeung nuliskeun kajadian. Tapi teu heula oge geus disebutkeun. Henteu sakabeh kajadian bisa dijadikeun warta. Dina pedaran ti heula geus disebutkeun deui ngeunaan unsur-unsur warta anu disebut 5W jeung 1H tea. Anu ngawengku who saha, what naon, why kunaon, where di mana, when iraha, jeung how kumaha. Upamana bae aya tabrakan. Unsur 5W jeung 1H-na bisa kieu. Saha anu tabrakan teh? Atawa saha anu jadi korban tabrakan teh? Naon anu tabrakan teh? Kunaon pangna nepi ka tabrakan? Di mana tabrakanana? Iraha tabrakanana? Jeung kumaha tabrakanana? Wartana bisa jadi kieu. Mangga dibaca ku nyalira. Upamana warta teh eusina mangrupa hasil wawancara. Unsur 5W jeung 1H-na bisa jadi kieu. Saha anu diwawancara teh? Naon anu jadi bahan carita dina wawancara teh? Kunaon pangna ngomong kitu? Di mana ngomongna? Iraha ngomongna? Kumaha hasil wawancarana teh? Atawa kumaha sikepna waktu diwawancara? Tah, hasil wartana bisa jadi kieu. Mangga dibaca ku nyalira. Upamana mangrupa hasil paniten atawa observasi atawa panalengtikan. 5W jeung 1H-na bisa jadi kieu. Saha anu nitenan atawa nalungtik teh? Naon anu dititenan atawa ditalungtikna teh? Kunaon sababna make dititenan atawa ditalungtik? Di mana nitenanana atawa nalungtikna? Iraha paninten atawa panalungtikanana? Jeung kumaha hasilna? Tah wartana bisa jadi kieu. Mangga dibaca ku nyalira. Dina nulis warta aya prinsip anu disebut piramida terbalik. Nyaeta ngaheulakeun inti warta atawa nas-nasna warta. Saterusna medar sarupaning perkara anu ngadukung kana inti warta tea. Sabada warta rengse, lengkah saterusna nyaeta ngajudulan. Biasana anu dijadikeun judul teh inti tina eta warta atawa jejerna. Upamana bae kieu. Pick up tabrakan jeung beus. 5 karyawan pabrik aci tahu parna. Sapatu Cibaduyut baris nembus ekspor. Barudak Sunda Kiwari leuwih wanoh kana kasenian deungeun. Nu kudu diperhatikeun judul warta teh kudu bisa ngagambarkeun eusi warta jeung ngahudang kapanasaran anu maca. Jadi, nulis warta teh sanyana mah henteu sagawayah. Aya deui palanggeran anu disebut kode etik jurnalistik. Di antarana bae kudu miboga sikep asas praduga tak bersalah atawa henteu nyanyahoanan. Anu matak tong kaget upama dina warta urang mindeng manggihan kecap diduga atawa diperkirakan. Jadi henteu gampang nuduh salah lamun tacan kabuktian atawa kasalahanana sacara hukum. Ciri-ciri warta.
Warta mah diperdih salawasna kudu objektif, kudu netral, henteu mihak kana atawa ka salah sahiji pihak atawa golongan. Henteu kacampuran ku opini atawa sawangan jeung pamadegan pribadi nu nulisna. Warta salawasna kudu dumasar kana fakta atawa aya sumberna. Jadi henteu cukup ku diwang-wang atawa dipapantes ku nu nulisna. Ari nu nulis warta disebutna teh wartawan, jurnalis, juru warta, atawa reporter. Tah kumaha barudak? Atos ngartos naon harti warta jeung kumaha cara nulis warta? Tah upami tos paham, Ibu bade masihan pancen kanggo dipigawe dinten ieu. Nyaeta pancen kahiji ngadangukeun warta dinten ieu. Pek hidep dangukeun warta, boh di televisi atawa dina radio. Dinten pas jadwal pangajaran basa Sunda lumangsung. Tulis ngeunaan jejerna, eusina, jeung basa anu digunakeun. Terus patalina eusi warta jeung kanyataan di masyarakat. Terus kumaha kamandang atawa pendapat hidep kana eta warta. Kerjakeun atawa pigawe dina kertas folio bergaris atawa buku tulis. Kirim fotona kana edubox tos disayogikeun. Kerjakeun atawa pigawe sewang-sewangan maksimal dugi ka tabuh 7 wengi. Tulis oge judul wartana ditepikeun na tanggal sabaraha, tabuh sabaraha, di channel televisi naon, atawa radio mana. Tong hilap tulis nami lengkep jeung kelas. Pancen 2 nyieun warta. Pek ku hidep kerjakeun atawa pigawe nyieun warta ngeunaan kajadian atawa kaayaan anu aya di wewengkon hidep sorangan. Kudu aya judulna, puhu atawa lead warta, eusi atawa bodi warta. Kerjakeun dina kertas folio bergaris atawa buku tulis. Kirim fotona kana edubox anu tos disayogikeun. Kerjakeun sewang-sewangan dikumpulkeun minggu payun. Saluyu sareng jadwal pelajaran. Tong hilap tulis nami lengkap sareng kelasna. Janten tugasna aya 2 ya. Nu hiji ngadangukeun warta, nu kadua nyieun warta. Upami ngadangukeun warta mah kedah langsung dipigawe teras laporkeun. Upami nyieun warta mah dipasihan waktos dugi ka saminggu. Kedah leres-leresnya migawena barudak. Nah, materi warta sareng nulis warta alhamdulillah paratos rengse. Mudah-mudahan hidep paham teras soson-soson dina migawe tugasna. Mung sakitu ti Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.